Sampurasun, abdi Eneng. Urang diajar bahasa Sunda yuk. Poe ieu urang rek diajar ngeunaan alat-alat mandi atawa ibak. Anu paling utama nyaeta cai. Urang kudu mandi make cai anu bersih, ulah make cai anu kotornya. Tah, urang oge kudu make sabun supaya awak urang teu aya kuman jeung teu aya panyakitna. Nu katilu nyaeta sampo. Sampo dipake keur buuk urang supaya buuk urang jadi bersih jeung seungit. Urang oge perlu sikat jeung odol supaya huntu urang jadi bersih jeung warnana bodas. Lamun geus mandi, tong poho make anduk. Garingkeun awak urang make anduk. Terus andukna lamun geus dipake, tong poho dipoe. Tah, babaturan urang teh kudu getol mandi sapoe 2 kali supaya awak urang jadi bersih jeung sehat. Sakieu heula pangajaran ti Eneng. Wilujeng diajar. Gusti Yesus ngaberkahan.